dari kieu dina kayakinan aing antara sumpon janji aing pikeun nguyeup getih si Dursasana pada pagedruk jeung kayakinan aing yen nguyeup getih teh haram kumaha ieu aing nying hareupanana sedangkeun aing sadu mungkuk haram tempak aing kudu tecumpun kana janji satria aing pikeun nyumponan janji nguyeup getih si Dursasana Bot abdi Dawala abdi kulen abdi Adisya siap bernaon maneh ngasa bedug naik ngilu pelan murah kalapa ya tetere euy sia teh mah heureuna teh angre aya ya karunya juragan Bima ulang-ulangnya leueuh tuh ya katawis akal marojeng ja leueuh kuling gasahan juragan Bima monokau kulem nage teu tibra atawisna mus-mus karenya gudang leueuh guga sieun teu cumpon janji ari cumpon janji pageruk jeung kayakinan leueuh tangaranan getih guyup teh nguyup getih leueuh ku agama pan diharamkeun leueuh getih teh lamun didahar diinum kari-kari ayeuna we terek ieu ongkoh amanat ti bapa teh juragan Bima ieu amanat da bapa dewek bayeuna mah biasa we ditukar menekung ngadoa bapa dewek mah bagianana dulu dupa mah dibeulem ku bapa dewek kamari mah tena kabeuleum hiji salah bapa dewek na teu dupa na deket tena nya heuh kanginkeun cegure hurung satu bapa dewek dicarekan ku kresna ieu da tena keris na duka dulu kresna ngilu monok di sadewa kemarin mah Tenggu mahal dah tengah bisa nih deh dah meren bakak itu hatena katoong ku dewek juragan Bima deh katoong begitu karasa antara keyakinan jeung janji anu kudu ditepati pikeun nguyeup getih Dursasana udah juragan Bima mah ayeuna geus alhamdulillah duda euy geus engkeut kamari ge tamati ko hiji kana mancing eureun juragan Bima mah nya beda jeung Heri Bima Heri Bima mah ngendos nah esen ge sabaraha tuh bari jeung manehna tara meunang nih ada haran huwi aing mejus ka tadi hatur agan lima pot dan lima sami-sami nuhun agan abana bapak sia
dan Bapak sia kawan mohon aya ulah saya pun bapak makulan nuju ieu we biasa ngadoa iya Aisyah teu ngadoa ye justru abdi teh amanat di bapak amanat naon aya we agan amanat teh pun bapak dek naon pun mohon aya becakeun lae mangga amanat saudara aya ulah Ayo. lae mangga ini kau ngaji yang bukit gerak-gerak ke jantung aja tapi dah bagus jualan di rumah banyak syaur pun bapak tercin tenang cinagan jiwa na ulah marojengja ya kena ngegerem dia nyet ke ini ya kena ada yang ngegerem besok asa biasanya ya jadi sidik aing teh kerenangkeun jiwa itu bot lan kerenangkeun jiwa aing mohon itu kan upami pelai tenang mah jiwa tuh nguping itu canjuran ya insyaallah ya akan api ke rumah sakit jiwa fisik sabuat ya ya ini nggak sebuah disentak tuh ya dengar kalau ngonten uki bener bahwa mau kelahir dari keberang dari keberang kupar aja itu kisah keruasan ya aing bingung temangi tungtung susah teh sudah dapat tarawas ku api agan karaos naon kusnya emangna sia jadi ye ari agan pan abi ge janji ka Bang Emo berjanji abi ge aku berjanji akan membayar tiap hari Rabu ye ayo poe Rabu teh eueuh di duit dagangan janji deh pakai poe Kemis ye aya perkemis ada aya kan loy mah da abi teh kan teu boga duit dipuliki re abi mah dipuligi mohon aya we sebrotan manuk sebrot awak itu supaya katingali ieu tasang rasa bedog we kita nya eta mah Bang Emo kaliwat aya menagih ayeuna dicacang ku aing ngomong Bang Emo lupa iya beres amangan tapi eta mah pokoknya mah ya Bang Emo ngasah lah ini kesemprotan manuk yang mereka juga gak yang kesang ay Bang Emo kenal bot kalian mau terang dan mau halaman agak mana kegeden Bang Emo halaman nanti kubu bangsa malarat model api agak kecaca bang-bang naku ibu-ibu nya itu kan iya wala si wala dan si wala kemana ayah bulan namanya sholat duha namanya itu sholat duha mohon Aisyah tu atas tadi jam 3 tahajud jam 3 mulai duha oh iya gitu kan ya Aisyah gareng kemana si gareng teh pawai obor jadi makan pawai obor semua dan menuju masantren dan si gareng teh nya pawai obor semohon di Alpala di Cicalengka kan Cigareng menuju pesantren nya nah hasan balik nya taling dong dugi kaida teh balik-balik hari balik-balik mau belut si goreng batur mah mau ieu ieu ngobor belut kan ya ternyari
iya kan dari ge dari ngebodor aku mah tapi menyerita dulu ini fakta di sejarah nanya mau belut gus ya buat gus mohon mana tu ngomong ai ante iya gulu nak kasih tapi wir ni cemeng aja gulu mulai setrum ada setrum siapa ini rumah we ngaji bordunungan supaya ieu supaya ceria dan guluwut wae dunungan teh supaya pede dunungan gitu dah Sampurasun Rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari akan agama Islam Subhanallah bro. Orang Islam yang Islam Indonesia. mohon agan disim kuring teh amanatipun Bapak Amanat di Bapak sia. simohon Diuk. saya agan mah cing tenang agan jiwana agan sabab yang lipang sarapan teh perang teh akan pilih Iya. margi nya kitu teh di pangperangan masa dayana bakal jadi algojo teu dipayahan bakal maehan agan pilih agan cileureun pilih agan nuju kacau emutan omat agan nuju kacau emutan kita ulang ngahiji jeung jelema-jelema teu balik wah teh ka aing sih goblok ya dengekeun pasti ka aing gitu jeung Ulang hiji jeung jelema teu balik. sumuhun jelema nu ngarongrong komo cecermet mah kana deungeuna batur teh celenun tuh nya kai kaya hei gini aya Raka Prabu damang Raka Prabu lingih yai pokok di jalanan Geus tiuk serius. Lanjut. saya mana ngahibur supaya jag pikiran anak ngahibur kalau dia mau calung dia tuh ya sadako bakar lumayan nih nah nya lebih ding nah nya ewateun beger kapangi gitu pernah mereka panggil lain dia buka kapok setul baca contohnya aneh Samyang
pada satengahing pekal proseta ngalaka satengahing pekal iya kuruseta Iwari nuju ngalalempeng pangniatan supados temelengkung bekas nyalakan antawis keyakinan sareng cumpon janji itu kayaan nirahangan dika tahun Bapak siakai buat saurapun Bapak jagan mau dikirangan buali langkungan kubawan abdi bah ade jinami HP yang ciksa saurapun Bapak ade kasaha mun abdi BHP cina kajuragan Bima dina ini takapang perangan teu urah nyanak tina rasa dendam margi ka dendam kabenci jeung kasulit ati ulah bade dicanak moda dijieun moda api kena nyerkeun bebeneran jeung keadilan margi ieu teh perang teh dipersaksi ku para sangajuata paluman teh bayarobaya dipersaksi ku para dewa perang Jaya Winangun komo dicana kana urusan hukum perang ieu masih kena disebat leutik sanajan tak-takna sempa buntung suku beh ditunda dugi ka maot masih kena disebat alih tapi aya perang anu pangrohaka na nyata merangan hawa nafsu anu kawengku ku dada-dada masing-masing manusia ieu agan saurpun Bapak TKD ulah angkatna ka medan perang teh ulah tina durukan margi upami agan angkatna ka medan perang tina dendam agan teh gugur memeh tempur perlayak memeh perang mati memeh jurid iya loy tak ku hal eta agan saurpun Bapak keun kumaha kodrat jeung irodata pangeran we upami agan kada cumpon janji dina mangsa agan kenging eta ge lamun kenging nyaeta ngalawan Dursasana tiasa nguyup getih panginten eta mah parantos kodrat irodat anjeunna we ulah direncana ayeuna mah agan nu penting agan ngabela nagara jeung bangsa nu penting angkatna agan ulah tina rasa dendam komo kaituna tina sulit hati magan itu agan nuhun bon lah nuhun sami-sami kan udah naon ayo omongan dia naon ayo betul apa iya jelema ge tersep teh aing ajar teh kasurupan tiki dulu teh Tikido nya Tikido teh saha aya we kudu ratu nya sok hayang naon ari karuhun Tikido terajos tak kitu agan ya nuhun bot sami-sami agan aing ge kitu pot teh panginiatan teh aing nyaho ngetih uyup teh pandos nguyup getih teh dosa getih diuyup teh dosa sumuhun agan daripada ngetih nguyup getih mah agan ning Cikopi cobian ku agan ning Cikopi kenging 4 gelas mah agan nya juragan Bima mah teresep kopi oh cobaan ini mah nya dakar perang ieu kopi dateng tong dikocekeun tong make gula agan nya kata nabi tong ngakecai urulukeun yang kana sumut awal abdi cetak teh sia teh ulah diheureuyang deui atuh sidik keur benu na kumaha sia amina-mina teuy lir bener barang tujuanna impal wacana tarompet perang Bratayuda parantos ditiup surat hambal-hambalan kotik pihak Kurawa kotik pihak Pandawa nawiskeun perang bade dikawitan
sadayana majeng ka Tegal Kusetra bari euyah-euyahan pakarang diacung-acung kaluhur kayaanna ribuan prajurit sadayana iwari ngasreh ka tengah Tegal Kusetra. kalau tidak betul tarompet titiap Tarompet ulah alah
selain ulah hareuting ketu ucu jang. Geus deui perang teu ucu. Karareung ucu di pangperang geus bau hangruk deuleu ucu. Oh, bakal loba di prajurit anu bakal ngalayang nyawana ucu. Patulayahna para prajurit anu ngalayang nyawana ucu. Oh, bakal loba di rana sabab salaki anu jadi prajurit meureunan ucu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga rana teh pabalaka ucu kakang silainnya atuh bunga peting teh tara aya di kemah kitu nguriling cincin komo rana nu makelejing mah ucu Mesti aku ucu tah ieu hiji tanda hiji contoh keur urang sadayana kumaha teh leheung keneh ti soledat tukang channel rugi ukur pribadina paling rugi keler jeung channelna tapi ti soledatna lampah pamimpin ucu ramat kamale uteu mais teu meuleum ka babawa rakyat katalang sara sabab waragad negara dipake keur perang anu tungtungna ekonomi awut-awutan masyarakat barangkeatan mata kade ucu nenden letah teh kudu satu kangen akal jeung pikiran kade jadi pamimpin teh ucu ulah nepi ka jadi pamimpin anu sulaya tina baya jalir tina janggina teu nyaah kanu jadi rahayat tungtungna rahayat tungara gara-gara ulahna para pamimpin anu teu bertanggung jawab mentingkeun diri pribadi na ucu contoh teu urang sadayana ucu nu ngungsi mah berkah itu berkah dieu deuleu ucu sagala dijingjing sagala dibawa nu ngungsi ucu anu mangul kasur anu mawa gemolan wae aya anu ngungsi teh ucu nu ngengelek hayam riap nu ngungsi teh ucu ugempeur manu gempeur ari me di ais ari orok dituntun aya anu gempeur leuwih ti kitu ge aya ari pamajikan sorangan diantep pamajikan batur digubung nyata kitu ku gempeur beureun ucu ku gempeur ting gempeur ting teu gablek kakenyo cik yang kakang silaing ulah hareupeung di kitu Raden Sadewa sareng Sangkuni parantos paduhareupan ilaharna dina perang Bratayuda sate acana para prajurit Bitotama Senopati Agung kahiji nyata pikeun mentangkeun panah nu ngawitan ka awang-awang bakal disamut ku musuh nawiskeun di ngawitanana ieu perang Bratayuda aturaden Sadewa parantos aya di saluhureun kareta kayu Sangkuni geras samut panah ti kaula Sangkuni jigana dina waktos ayeuna bakakat emong kalicikan
kamurkaan anjeun Sangkuni. Kabiadaban anjeun rasakeun jeung kaula Sangkuni. Sadewa buru-buru berapentangkeun eta panas sadewa buru. Sangkuni sabut panah kita. Sadewa parantosnya pelesat kawan-kawan. Mangkaing baka disamut dening panas Sangkuni anu kiwari parantos aya di salun karet aya. Saluhur-luhur nage tak-tak mau ngeluhuran sila. Umur maneh ngora keneh budak kamari sore masih kena bau panglari. Ya urusan fisik anjeun menang tapi urusan politik jeung otak aing nu meunang. Geus bolongkotan legok tapak genteng kadek urusan politik. Sadewa disambut panah maneh ku kaula. Sadewalan panas Sangkuni ngapelesat kawang-awang mangkehing bakal diadu ningulkeun buludug duruntuyan gledek nerentetan bumi gonjang kancing langit lap-lap katon lir maesa gandrung diprasaksi ku para sangajua takar manten bayur wayah nawiskeun perang Bratayuda di kawitan. Jurowokna ieu panas Sadewa lan panas Sangkuni. Melah langit katingalina melah awan kayangan. Di pihak mana? Nah, maka jeung nanyakeun teu pihak mana goblok, tina baju geus beda. Tina seragam ge beda sia teh. Kurang ajar sia. Mane pihak mana wa? Bener. Jigana poe ieu mane pakai modal poe. Oh, bisa bapak deui. Geus ditekadan deui. Saha mane? Ngaran mane saha? Sia teh perang rek nyensus. Perang banyak ngaran. Ieu dengekeun. Bisi mane paeh aing gampang nyalabarkeunana. Ngaran aing. Ieu.
apeng. Wah iya goblok ya tentara karena apeng. Tentara mau alus atau Peri, Anton, Alek, Ayep, Ricky, wow dia apeng. Tuli kemainges ya. Udah ngabubur berem ngabubur bodas. Ya, Paling ngabubur sultan sih. Di Karisya saha ngaran aing, ngaran aing mah alus. Saha Uju, halus kene apa yang uju menjing saeutik di sia. Kurang ajar modar sesarbeng. maju we. Setan. Eta teh bedog goblok. Kumaha mun keuda kana peung perang ka jero aing. Ye, pan ieu teh perang. Oh, na perang ieu teh ulah tarik teuing, bro. Ya bina teuing sing aya rasa pri ka manusiana sih teh. Ka bina teuing jadi warak ku sia. Hah? Maju we. Rasa seuju. Belum lain teh atuh silenya. Hah? Menang meuli ti Cikuya ieu. Orang ngasah 3 bulan teu eureun-eureun aing ngasahna ge. Hah? Sekot 3 bulan diasahna ge. ya pasti sekot Lain seukeut bea goblok. Meuli nu anyar. Macam-macam ka apeng, surapeng awas. Dibabad ku aing. Maju mundur antrang mulang aing kuraja. Maju hidup Pandawa. Arsaju. Menurut aing teh si Pangbrang. Menang ngasah aing. 3 bulan teureun-eureun. Diberi salah teh rese. Pakai uteuh atuh. Astagfirullahaladzim. Kang Uju. Gusti nu agung ilahi. Hari dia yang namanya Uju. Uju di dia macam panjang Yuswa. Jika Kang Regina, dia mau Uju di pawayangan. Uju Bratayuda namanya. Kang Uju, mudah-mudahan arwah anjen ditampi di sisi galeng. Di sisi Allah, mudah-mudahan ampura yang bagat kuswa. Ya Allah, mudah-mudahan Kang Uju ditampi iman Islam ailah kumaha. Tenang, hutang kabang emok padilurasan. Tenang, mewujud tenang pemajikan mana dikawin ku aing tenang. Tenang. Suara mah moala beri patut. Nya maju sak kabeh hanya.
Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Gusti nu agung papa letak ieu mayit ieu. Tah jang teu hayang jadi tentara tetep kieu mungkul mah. Lamun tanggal 1 mah daek. Gajian. Gede teuing jang pabaletak tak ieu deui tentara ngabelaan negara jeung bangsa. Bangke jelema mah geus kieu geus eueuh hargaanna deui nya. Hargaan keneh bangke pedak di pasar. Bisa dibeli, bisa didahar. Nya sok ayeuna aya jelema dagang daging jelema meureut teu pirat mah. Daraja daging presiden nya. Aya jelema mah pan jasa deui. Anjing buduk di jarian paeh nangan ukur bilatungan. Jelema mah jaba bilatungan teh bakal pangeh jeung balitungan. Anu perlu dipertanggungjawabkeun di yaumil akhir. Melak hade buah hade, melak goreng buah goreng. Tapi maraneh mah euy mati di medan jurid, perlaya di medan danalaga, ancur di medan tempur, toh pati jiwa raga heh nyawa nu palar kaselamatan jeung kemerdekaan bangsa. Bakal aya guareun anak incu urang bakal datang, bakal natrat jadi sejarah pahlawan disebutna ngabelaan negara jeung bangsa. Boh teh pihak Kurawa, boh teh pihak Panawa. Teh pihak Panawa urang Kurawa musuh, tapi cek pihak Kurawa mapan urang nu musuh teh nya. Cek negara nama pahlawan mah nantinya mata kudu apa sudut pandang jelema teh nepi ka mana supaya wijaksana. Gede teuing ngabela negara jeung bangsa disebut lagi mati fisabilillah, mati syahid disebut lagi. Intibatan urang paeh dina golodog batur alatan ngeheureyan pamajikan batur. Pada disebut lagi mati konyol. Nya mati konyol. Kita kitu dulu jelema mah panjasana aja. Pan paribasa ge kitu. Gajah jeung gading na Malarati. Naon teh? Kopi. Moal. Kopi we inum itu sia tuh. Usaha. Nyaho aing keur usaha sidik aing keur perang kopi. Manya aing perang minum kopi. Tukang kopi bukan ngacleng. Aduh, hampura aja tukang kopi. Ada dewekna naon teh cilelentaheun hampura aja. Cing payu kopina didoakeun. Doakeun tukang kopi cing beunghar lain. Didoakeun cing ningkat. Tidak dagang kopi, dagang teh. Doakeun cing payu kopina. Lamun teu payu inum kabeh ku sia kabeh. Kopina sok kabeh eta kopi diinum 3 bulan moal hese-hese. Anu dagangna ibu-ibu. Alhamdulillah. Ha kitu cek paribasana oge gajahna maungna tulangan gading. Tapi podi manusia teh jasana ngangge gajah jeung gading teh barelang. Cing jagong kumaha teh urang teh apa? Gajah ningakeun gading. Paribasa teh nu gajah ning gajah mat-mat kunaon teh? Gajah paeh. Heeh. Naik kana tongong maung. Gajah paeh naik kana tongong maung. Oh, ai manusia? Manusia diceklek ku. Wah balik goblok. Cing mangayep ke mangayep. Saya kalau tinana kumaha gajah teh teh. Kolot mapawan banyak. Nya. Gajah paeh ninggalkeun gading. Ngan mauna ka burung encar. Si goblok. Mau ngeburu kencar. Nggak balik bisa mau dewasa. Es teman.
Nah, Bu Lilis senior ya cing mah peribahasa teh Bu Lilis so gajah mati gading retak meninggalkan hutang. ya murid Bang Emok mah kieu cai oge harimau Harimau ekor binatang. dicacak jaguai sinana nahaun nu kieu gajah paeh ninggalkeun gading nggak inget maung ambiling wae goblok gitu rek wae maung teh paeh heula da mau nyenjol ninggalkeun belang berarti maung paeh ninggalkeun belang manusia paeh ninggalkeun hutang bener udah ngasupan kena kuburan masa dia namanya jika anagaan cacak terus modal nggak esekeun situ dan gak teuing gitu naik payon wae kena patok dulu siapa tahu jadi kemana kan eta Kang ini ya orang lebetkeun deui kana kotak sia mangeuna kakara data ngeusan aing mila kene meletukin Mesti bedog kayak gitu. kalingjang tong hareup teuing apa tong hareup teuing cu yang kaneng aki-aki teh cicing sini keur berjuang udah bina teuing di jalan ngopi jeung tadi wis hareup teuing yang kaneng kayak di panah wae dina medan perang mah galak aing mah tuh oh darahna panas itu darah muda teh nih darah muda darahnya para remaja yang selalu merasa gagah tak pernah mau mengalah darah muda darahnya para remaja ala kena wala si goblok tuh kan kemana karet gitu bari lololan ala dina gitu bisa ya panah nyasar jang udah panah teling lu udah nyasar segala lupa kebiluan bener-bener teuing sia karasa cu menceritakan bapak ini damur bayi ini ya mungkin karena suku mau tenan sudah akang oh kok jeruk gitu cacakan kena batu itu nyecek gitu cacakan kena batu tapi kan nyecek mana batu kena batu gebog api-api mas api-api nak goblok gebog sih teh nipu wae kan orang rajo teh sia aing kadukung ya udah situ bupati dukung wae pemane kemarin yang ngaji dong batu banyak batu kalau kemana ya milih kamu dadak batu saya tanya pusia teh batu tadi ya diukir jadi batu ali diukir Bismillah. ya ada kena air ini kenapa gue pagul tuh gitu Bismillah. air guys banyak kalau kata pagul tuh saya ya iya si Dadan itu dan penyebutin dan gue si Dadan ayo Dan jangan ya gadang gue batuk cocok bro anu Dadan
nurut sidadan makain lain bisa nurut kita kumaha kan rek teh nurut kumaha sidadan masok sia pikirkeun hirup nangan saukur ngagulak gilak aing lamun eueuh aing ti mana nyatuna sidadan nu gaji eueuh nu mangieun moal aya hirup ngagulak gilak aing lamun eueuh aing ti mana nyatuna batok sia sia mah ngeunah turun mobil ungah mobil sumping anu kawan maksad dibere baliknya di bahanan aing digencet tina kotak denge ku sia dadan Kalinjang yang merkosa itu bapak aing kos parawan gerewek kenapa hampir cing tinggal ini hulu aing kayak gini alhamdulillah rabbil alamin lain naon kemarin aya nini dulu nini lalajo perang Bratayuda hareup teuing ini terlajo urang ini geralajo ayo beli udud suhu ke dieu kopi we 3,5 oh rasan di bioskop eta mah panah nyebrut brek kana nini eta bohongna kelangsung gulutuk cenah gulutukan balik ke nini teh ka imah geus diangir geus daun ke kamar rek misiran sirah eueuh pacerak maot kurang masak nah ada dulu teh ketawa we bener Kalinjang siap Sapat penegara jeung aing pot abdi dawala abri wayana bantuan kakang Bima bot cuk tura siap siap yang goreng siap jadi hari siap itu ya goreng nasi juga datang nirat tangga demang datang nirat tangga demang mau gorengan lama Pat penegara orang kapilo gawe jika anak kuenya pakai modal kuenya hari becus masuk kayaknya kok saya ngaran aing Gatot Subroto weh Gatot Subroto rek kabeh gawe naon si Gatot Kaca guru nek guru naon TK manusia udah teuing jelema perkara raneh kieu ampun ieu jeung mawa pipah di kopi pak Subante wo kawin di dia kawin pecah gawir wungkul nih telas di kebongkar dadang ngadurudut ini dadang ngadurudut tiga terus kena gawin juga dari Cicalengka mau gawin itu ini gawir wungkul
mere masih paling dijebur naon merong kita sih ngomong gitu-gitu kadang-kadang cik sadar dengan cara bro atuh beri wae ngomong gitu-gitu nah orang dia mah ngomong karena itu wah mana nungaran pan negara tikusi iur diharap mana siap belum di radio kurang ajar sedikit darat mana pan negara orang kapir gawe orang kapir gawe kayak pan negara atau orang kapir gawe sih bener oh di kodaran baik yang aing siapa naon eta nu ngomong biasa dewek Allahu Akbar keagungan pangeran ya Allah ya Rabbi nomor beng alam aing kakara umur-umuran mangi jelema aneh ya ampun tapi kagoreng patuti naon isi anon parabda ji naon sia aduh ai mana gablek kaca di mah ya boga oh sok kaca nya mineng kesedih eta beungeutkeun siga kitu teu prihatin gitu da aing malah mengaca beungeut jiga sia ngagantung maneh aing mah masya iya tinggal di Gusti jelema itu kapuraun beungeutna jiga cangcut Dagor siapa? Iya si cangcut nyamekeun. Aduh cangcut. Bae aing juga cangcut. Sia juga si cangcut. Jangan kanyut gapi. Aduh lihat ni kita. Goblok. Mau. Aduh irungna seutik. Yang irung segede jarum Aisyah teu eungap anjing kebiakan kita ini goblok ngaran kuring dawala teu hayang wabu anjing kieu teh dawara ke mulu ke padul teuing dia we jeung si cangcut aing we cangcut paseur Maneh gelut ulah jeung sasaha. Siap. Lamun maneh gelut jeung batur awas cek wae. Siap. Cangcut. Lah, naon? Lamun gelut jeung si itu sianya kelan. Tuluy kurang prosotin dua tuluy kurang talian naon euy tanda talian kenapa teu jeung gede ka hareup moal teu ngomongkeun aing teh si anjing dah awas ku aing sia aya nu ngomongkeun padule dik teh wau lu naon sia pake kopea tapi terjemahan soalnya teh kana pakaian